Zaman baheula di kampung Cibarengkok, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut, aya hiji kulawarga anu hirupna sakitu basajana. Boga anak hiji ngaranna si Bonceng. Sanggeus si Boncel sawawa atawa dewasa, manehna ngarasa keluman ku kaayaan dirina. Nya bebeja kakolotna rek neangan pagawean. Bapak, abdi teh sejadikeun widi, Bapak. Abdi teh bade pilarian pada melang. Abdi tos bosen kaayaan hidup abdi kieu, Bapak. Lah, Bonceng. Jangan pagawean. Bonceng. Panedek teka ya, tinggalkan majeng papa. Aduh teh budak hiji-hiji nada. Kumaha lamun majeng papa tadi, lek saha nu ngurus. Nya Boncel, piraku maneh teh hariwa ke Bapa jeung kamu mah. Kumaha lamun Bapa jeung mah teh geuring. Terus apaan sapopoe teh digawe maneh bantuan. Bapak, abdi ge ngartos kumaha perasaan masang Bapak ieu. Ngartos mah, Bapak, abdi ge ngartos. Tapi abdi teh geus kalungan ku kaayaan ayeuna mah. Hirup urang teh miskin, Pak, miskin. Abdi tos bosan dihina ku batur mah. Magen terang pangit serang Bapak. Ukuran dunia teh harta, jabatan, kekayaan. Gini loba dulu urang, loba Pak. Tapi mungeun atuh ka urang, dumeh urang miskin. Gini waktu oke ada orang nganya ke dulu orang tanggap teh rek yang tak barang hakang pada orang silaturahmi mah abdi bukan biji juga dua hati mati abdi teh niat hayang ngangkat derajat majeng Bapak ngarang teh dihina ku batur.
ngan mama jurung doa mau bisa berkelang ku hata jeung banda sebab maneh apa mah jeung bapak mah kieu kayangan. Boncel. Jog. Mugia kahayang anjeun sintin kanan. Sanggeus ijna kitu makokolotna si Boncel ini nutur-nutur idul suku ting ka mana mereka dituju. Di tengah perjalanan di luang liu papangi Ki Paninggaran bukeun ngoro. Hei, ya! Kadia. Sah. Kadia. Abdi. Cik. Saha ujang dari mana? Abdi Boncel di Cibarengkok Bubulan. Rek naon maneh? Tujuan reka mana? Abdi tes ja wilayah Damel. Ke. Bisa karib? Tiasa sur. Kieu we atuh. Kumaha lamun maneh digawe di kaula. Ngarit taek. Sumangga sunah. Geus kitu mah si Boncel hirup ka Ki Paninggaran. Di poe ka poe, di minggu ka minggu, di bulan ke bulan, di tahun ke tahun, si Boncel teh asa bosan cicing jeung Paninggaran teh. Ngarit ka poe. Yang hiji waktu marena gereja rek terus deui lalampahan. So, abdi nukeun widi. Abdi teh seja ras ke lampah. Boncel. Rek mana deui? Abdi teh seja ngeliat pengalaman besu. Boncel. Maneh teh geus dianggap anak kaula teh. Nya kieu we lah ari masa-masa teh. Jung. Geus kitu Boncel terus ke deui lampah. Nepi ka puncak gunung si Boncel diuk bari istirahat. Ayah bilang orang geningan. Itu cegreng si Boncel. Mainan ngerasa kata Haji yang dihanapan gunung teh geuning orang babel urang. Buru mana telepon. Nepi ka peta film urang teh tengah peuting. Usaha kapal teh ya jeung teu puguh ka mandi jujuk nya mainna istirahat di emperan hiji imah. Teteran imahna teh imah juru tulis. Pas isu-isu eta juru tulis teh berkuasa kita. Hei, saha eta? Abdi Boncel sun. Boncel gimana? Abdi di Bumbulan sejak pelarian pada melan sun. Kieu lah. Mana bisa ngarit? Biasa. Kieu mana ngarit? Kabeneran udah kuring loba. Isu-isu nganterkeun jeung ngajemput budak kaula. Beurang namanya ngarit. Pentingna diajarnya jeung anak kaula. Sumangga sun.
Tak ke situ mah si Boncel cicing di eta imah juru tulis. Isuk-isuk antar jemput anak juru tulis, barang dengerin ngurus kuda, terus pentingnya sok tilu diajar ke anak juru tulis. Nya kali lama si Boncel teh bisa maca ditulis. Tapi kan jangan makan ilmu namanya sok nulisan kadang kuda di ngarangan kuda hiji-hiji. Hiji waktu kapan nih ku juru tulis? Boncel, kan dia abisun. Gede arus, seranjen teh. Kumaha lamun nyiru ka tempat pegawai kaula di Kaelman. Sumangga sun. Si Boncel diajar gawe ku juru tulis di Kaelman. Gawe halus, akun, rajin. Tapi kan mainan naik jadi patih. Kok sabab gawe halus deh waktu jadi patih oge nya jadi dalam di Caringin Pandeglang Banten. Pindah dicarita. Urang nyeritakeun indung jeung bapak si Boncel anu geus nyeri beung songkeun mainna nganti-nganti si Boncel balik. Tiap anu balik di kota sok tanyakeun ka si Boncel nya akhirnya nampak beja ya si Boncel teh jadi kanjeng dalam di Caringin Pandeglang Banten disusul pas nepi gerbang sakul barang hi kolot miskin pas saja Rudin rekaman Eta, lek memang bukan aku kan. Tenang, habis dari dalam dia. Cipang menyakin bener atau ente. Ya teh, anak kaulang di dalam dia teh. Si Guru Balang nepangan kanjeng dalam Boncel. Kanjeng dalam Boncel nepangan kita dua sepuh. Barang sok teda ari emak jeung bapana geus yakin eta teh anaknya jadi digabung. Tapi barang digabung langsung eta si Boncel ngadorong emak jeung bapana. Cah! Piraku kaula ieu dalem Boncel. Piraku boga inung jeung bapak satu dina. Gengsi tahu saur Boncel hari itu. Jago sababayan anjir hate nya. Inung jeung bapana teu ka ngecakeun cimata. Nyeri hate di saprak harita. Barang diusir inung jeung bapana Boncel. Brek teh si Boncel geuring diubar aber ka dieu jadi ka cageurna. Mung sakitu kabiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.